mangemutan panginten anu acan nge-subscribe lah, di-subscribe lah nya. Channel Ngaler Ngidul 2018 subscribe, di-like atuh loncengna dicentang tah supados panginten rada. Ngomong lah hilap. Anu ngarumaskeun orang Sunda. Tah, anu ngarumaskeun orang Sunda mah ulah hilap. Dengan Asgar. Asgar. Terus jadi orang Sunda. Subscribe asa seueur-seueurna. Sadulur Sunda tah kada nge-subscribe. Padepokan Maya. Tadi teh urang euy deui. Lagi habudan sada acan dilajengkeun panginten ieu namanya teh hawaton. Kumpiang teh salapun. Aya kahoyok. Oh gitu. Oh mun atuh teh kunjung pamit teh mangga tukang salam Kang. Tuang Ibu salam. Ya, salam sing salametkeun. Salam. Bapak amin juga mau bagi ke bagi teh. Salam tukang atuh juga ganek lah ieu mah. Kang. Tadinya jadi urang teh kedah naon ya tuh. Anu kudu kajawab teh tujuan pendidikan teh karena kunaon sih jelema kudu dididik. Ieu heula anu kudu kajawab teh. Sama belum ieu teu kajawab, oke tidak prak-prakan ngadidik mah jelas, Pak. Jadi itu Boni, oga budak ulah ka jadi tukang sarjana meureun atuh bisi ka dituna ieu kabur. Sanes itu, Pak, maksudna kudu jelas arahna. Selain itu boga gelar teh kudu oge nyumponan kana hakikat pendidikanna. Ulah kieu ari gelar sarjana ari ngomong ka kolot teh make tata krama tah ieu nu salahna. Ini contoh tah Kang Hendra. Nya, nah bieu Kang Hendra. Dek cenah Aya panjungkeun ibuna mah langsung buru-buru tah. Tah ieu teh meureun keur sabagian pemaman meni eleh. Nya, Padahal ieu nu bener teh, Bah. Ku indung mah ya go. Sok sanajan urang keur da naon rame ge, entong sekali-kali nolak. Sabab surga urang teh aya di bawah telapak kaki ibu. Lamun ka indung urang geus ngapoporekeun meureun komo kanu saja atuh. Sebenarnya mah itu jadi urang teh meureun lamun geus teu madire ka indung mah geus mentingkeun ukur diri sorangan. Ujung-ujung kapatur lamun ka indung geus teu merhati. Jeung eueuh tuntutan ti indung jeung ti bapa mah nya. Sugan urang teh disekolahkeun ti SD, ti TK, ti SD sampai ke sarjana nya. Sugan cing atuh bayar urut sekolahkeun maneh tah. Apa apa wacan ngadeng nya mah. Tapi pun kamari mah di urang aya kasus budak nuntut indung na aneh atuh. Iya, ku teh gaduh adab-adaban teh. Tah ieu bah pendidikan teh geuning teu nepi ka dinya urang teh kana rupa. Nu matak sabenerna mah kudu dijawab heula. Kunaon jalma kudu dididik. tah eta nya. Nah, saatosna dididik oke, aya hiji perkara anu ayeuna teh ical. Ya. Zaman tiwari, urang salah sepuh sok hilang. Mohon. Gadung urang kali teh bisa kita teh cekap asal dididik teh disakolakeun dibiayaan. Terus. Dididik tapi jadi ati. Ya. Seseueurna dididik tapi jadi ati. Dina pangatikan ieu kapan teh diajarkeun adab-adaban. Eta matana seueur urang kali ayeuna teu paham. Tungtung nanti ukur bisa menang teu nu alsu, Nah, bari beres. jeung roh nama eueuhan gitu. Jadi hukuman naon atuh teh ngadidik budak nu bener mah itu Nya kudu nepi heula yen pendidikan teh sabenerna mah lain keur nyiptakeun jalma-jalma anu bisa boga gelar sarjana unggul lain. Tapi pendidikan teh ieu pisan anu pentingna anu jadi protes setan jeung malaikat waktu manusia diciptakeun. Di bahasa agama mah urang teh nyiptakeun lisan kami. Tah eta cek bahasa agama. Jadi pendidikan teh kuduna diarahkeun ke nyiptakeun jalma anu takwa. Nah, betul jadi jalma anu takwa. Takwa menurut versi agama sewang-sewangan. Takwa teh depan alam dunia teh henteu diciptakeun ke urang Islam unggul, anu Kristen, anu teu ngaku pangeran teh sarua hirup di dunia. Tugas dan kewajibanna sami. Sarua kan meureun dina Islam boga arah anu jelas go. Ya.
Jadi kunaon kudu takwa sama kurang teh boga petunjuk anu ukur bisa dibuka ku jalma nu takwa. Naon Quran teh ya. Tah ninggalkeun sabadang-dang tah. Dia mau nih, sekolah tuh pendidikan itu mata kieu wae di dia mah sudah. Bah pendidikan teh lain hartina di hiji ruang diri hiji rohangan anu disekat ku opat sekat anu aya bangkuan lain bah. Urang teh itu pendidikan sebenarnya mah itu. Sal kaprah meuni sia mah. Naon teh? Pan sia mah ngamumule budaya Sunda. Ya. Kesenian Sunda bode Ya. calung, gelang penja gitu Ya. ya. Jaipongan, kaca pisuling. Pan itu sia mah tileletik dididik ku dahar ibu mah terus meh bisa nyalung cenah ge gitu. Halus teh bah sebenarnya mah. Halus teh. Ah. Halusna teh. Paling meureun urang teh geus boga arah keur ngalestarikeun salah sahiji ciptaan Allah anu ngaranna awi. Ya. Tak ayeuna mapan awi teh geus dimomoreh, no? Geus ambil urus tahun teh deui geuningan ya. Calungna geus hampir eueuh. Aya garantung kan. Ya tapi henteu juga baheula deui. Baheula mah pan di sekolah teh ban teh diajar nyalung. Ayeuna mah geus henteu. Da geus kasilih ku nu lain teh. Lain kan ieu apa mah eta teh? Nah nya teh. Ieu mah cenah budak urang mah main bisa nyalung, naon deukeut kana awi, 3 leutik tidak ngadar ibu mah terus. Oh beda atuh. Beda. Ari ibu mah urusanna jeung gijina. Lain soal nyalungna. Henteu identik ayeuna lamun dibere iwung terus bisa nyalung. Meh wawuh cenah jeung awi pokona teh. Meh wawuh jeung awi cenah. Ari urang teh kudu wawuh jeung awi. Iya, wawuh jeung awi, wawuh jeung awi. Wawuh jeung awi ya. Ieu teh menarik sebenarnya mah tiga nu heureuy si Abah teh. Kudu wawuh jeung awi. Bener teh urang kudu wawuh jeung awi. Bisa, mau jeung awi mah. Pernah, pernah mau jeung awi. Kupingkeun heula bareuh. Ini kan bae teh naon Bah? Karena kan pamanggilna bukan kadinya. Silip siloka. Silip siloka, Bah. Jadi kieu pantes kurang moal dahagaan kana awi sama kurang teu wawuh. Padahal dina awi teh loba tapakuraneun urang. Pakur awi. Kupingkeun Dina heula. wujud awi teh pan makhluk oge nu diciptakeun ku Allah. Aya tapakuraneun urang dina awi teh. Bentar geura, ulang bahanan sakebi. Oh, Aya hiji bahasa kieu sepuh. Sakabeh makhluk nu diciptakeun ku Allah di alam dunia. 3 leutik nepikeun panggedena sangok walang sagak. Bener jadi. Sakabehna diciptakeun ku Allah teh pikeun ngabaturan hirup manusia. Mun urang hayang apal kana rusiana, kudu apal kana lilingeran hirupna. Tuh geuning. Baturan teh kudu wawuh. kudu wawuh jeung awi teh. Di sakabeh makhluk bah. Ya. Jeung nu tadi teh lain ukur marangan unggul. Tapi keur dipikeun mangpaatna bisa diasaan ku urang. Allah ngadamal segala rupa teh keur jelema. Allah ngadamal awi keur jelema. Sangkan naon aya dua hal. Hiji bisa ngamanfaatkeun fisik awina. Naon lain ngomong aya gunana jeung awi. Aya paedahna. Aya paedah. Aya paedahna. Lamun Kan kali ieu mah mangna teh paedah. Jadi lamun disebut mangpaat amal. Cocok ieu, mangoni bisi kieu cenah. Moal urang kudu sasalaman cenah jeung awi bisi kitu. Iya maksudna teh ya. Ya, sangkat urang bisa nampak urang ku diciptakeun awi ku Allah. Tapi alhamdulillah, ini abang masih bisa nalukeun. Naon? Jinak we nu teh kabah teh. Naon teh? Ayeuna Heeh. contoh sabadangna jinak. Tah ieu mah sagalak-galakna makhluk lamun di ilmu nanya bisa jinak. Kita Rusiana mah dina lilingeran. Dina lingeran. Jadi kieu. Dunya teh geus dipasihkeun ku Allah ka urang. Tah, Tinggal urang nyaho teh ilmuna ngurus dunya. Sabab lamun urang nyaho ilmuna ngurus dunya teh jadi batur ke urang. Model nemewe jatah bandang mah tos lindel ka abah. lindel ka Da abah. apa? Apa lilingeranna? Heeh. Apal kata resepna. Rina teh lain ku masalah salina rina kana. Naon? Kaseta bersih buat kuning kieu. Iya, tapi resep. Heeh, Resepna abah Apa kasieuna deui? Apa kasieuna? Apa? Kunaon? Ku eunteung sih. Iya. Ulah dibere endeng Nya, Endeng lamun kata ente kata termin.
Sia mah kabur. Kapan budaya karena ge. Maksudnya Budaya. budaya. Kan henteu teh. Nah, Keur pangeunteung urang. oh, Hanya bener. bener. Tak, enteng bener tak ieu teh, Pas Bang. matut apa teh acan teh urang teh ngenteng heula. Urang teh sok salah nerapkeun bahasa Nah, eta politik kumaha. antara ngeunteung jeung nyontok. Nah, Ya, cenah. Baheula teh pan pernah gagal. Atuh kudu jadi contoh baheula teh. Atuh diturutan deui gagal deui wae. Udah menjadi Salah keuntungan. kudu nama jadi eunteu. Pieunteugeun. Lamun baheula jigo gagal kudu jadi pieunteugeun. Sabab eunteu mah fungsina keur ningali anu goreng dibenerkeun. Eta eunteu. Palingan si ieu sieun ku untungnya. tapi soalnya masalah ini boni masalah itu boni. Naon? Angger we ngeunteung ge boni cara goreng we. Eta politik kumaha carana. Tak eta mah pastinya cara bener kieu. Kuduna urang ningali hiji persoalan teh kudu jiga samenit deui. Kudu jiga guru. Nya. Guru lamun ningali budak lincah henteu monis bangun. Berarti tapi ya yen budak teh aya energi leuwih anu kudu disalurkeun. Nya. Budak ngomong wae, misalnya guru kerangkeun budak ngomong wae. Guru anu bijak mah lain nyarekan budak, Kuduna ngarahkeun budak. Sababnya yen budak nu ngomong wae teh calon anggota dewan kitu. kana eta mah teh ya guru, Teu aya pengajar we cenah eta mah. ayeuna pendidik Ya eta. pendidik. Matakna disebutna teh GTK. Kalau GTK Nah, tenaga pendidik. Jadi pendidik ge guru dan tenaga pendidik. Gitu. ada mah gini. Ayeuna mah tenaga pendidik. Dari bahasa makanya bahasa dulu tapi kenanya Nuhun. Yang biru itu tak ieu asli guru. Nah, matak ada pertanyaan lamun ayeuna anu nyebut guru teu digugu jeung ditiru ku barudak, nah masih pantes itu. Gitu. Nah, para wargi panjenengan da kena beri ke lain. Dan urang lajengkeun deui saartos anu kalangkung ieu panjenengannya. Ka anu teu acan ngasubscribe sakali deui tah mangga di-subscribe heula atau di like sareng loncengna ditakola. Ge urang lajengkeun deui na obrolan nu salajengna mangga.